Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan Mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Udah ngadongeng deui Mitra, neraskeun hancagara panukatuna carios kalayan judul Rusiah Pelet Marongge Yasana Bapaan Merdeka Permana. Mitra dangu dinten ayeuna seri anu kagenep mangga nyangakeun. Namun upami telepat hanca nu katuna teh parantos dugi ka ke nah ieu teh datang ka Daryeuna eudeup naon make sieun digunasika sagala rupa omongna. Di omongan kitu Prabu Tereng Agung teu nemalan kajaba leumpang niheulaan muru tetecean karaton. Tah dugi kadinya hanca teh kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu boh semah boh pribumi geus kumpul sinewaka di Paseban Karaton. Mimitina ukur ngobrol ngaler ngidul silih tanya kaayaan masing-masing. Ngan obrolan beuki nyoko kana paguneman anu utama beuki kapanggih aya beda pamadegan. Kumaha teu rek kitu sabab nu hiji hayang ngajabel wilayah, nu hiji deui ngarasa yen eta wilayah teh bogana. Prabu Walang Sangsang ngarasa teu ngarti naon sababna Prabu Tereng Agung ngutik-ngutik hak wilayah anu geus lawas dipiboga ku dirina. Sabab kaingetna wilayah anu kiwari dikokolakeun teh lain ladang nimu sok sumawona ladang rerebut tapi estu ladang pamere ti nagara saluhureunana. Kaula mah narima hak ngokolakeun eta wewengkon teh sacara sah dibere ku Kanjeng Sinuhun nu calik di Sumedang Larang. Nah ayeuna salira kolu bade nyuhunkeun eta hak, cek Prabu Walang Sangsang banget teu ngarti. Benar ari sahna mah sah. Benar ari sahna mah. Anu salah urang Sumedang Larang teh geus nyalahan mere hadiah. Kuduna hak ngokolakeun eta wewengkon ka Karajaan Galuh Jaya atuh, lain ka Karajaan Kalihan, ceuk Prabu Tereng Agung. Ih, asa ku teu kaharti. Di mana eta alasanana? Ceuk Prabu Walang Sangsang penasaran. Atuh daradad Prabu Tereng Agung nerangkeun alasan-alasanana. Hiji, Karajaan Galuh Jaya gubrag gadunya jauh leuwih kolot batan Sumedang Larang. Atuh angot mun dibanding jeung Karajaan Kalihan mah. Anu gaduana, Karajaan Galuh Jaya teh tiba heula keneh geus boga jasa anu teu kahitung keur kamajuan Sumedang Larang. Mada kaula ngarasa yen sabenerna mah hadiah tanah wewengkon deh lain ke Karajaan Kalihan tapi ke Karajaan Galuh Jaya. Jadi kaya alasan sejen deui yen pihak Kalihan kudu nyerenkeun hak kekawasaan tanah ka Galuh Jaya, cek Prabu Tereng Agung nyarita panjang lebar tapi matak teu pikaresepeun keur urang Karajaan Kalihan anu ngabandunganana. Asa teu kahontal ku akal munnya Karajaan Kalihan teu sarua boga jasa. Nah Sinuhun di Sumedang Larang make ngahadiahan wewengkon ka kaula atuh.
Geus bogoh ieu mah. Hiji kasalahan. Atuh salahkeun urang Sumedang Larang. Tong ka kaula. Gampang gitu bae. Nyalahkeun Pangagung saluhureun. Hiji-hijina jalan mah iwal di urang kudu hideng jeung sadar kana kasalahan. Lamun Andika hideng masalahkeun eta wewengkon, kakaula tan wane urusan bakal beres. Si Nuhun di Sumedang Larang moal ngarasa asa disalahkeun urang. Ceuk Prabu Tereng Agung jiga padu ngam. Atuh ngadenge kitu teh Prabu Walang Sangsang ngah kai seuri tepikeun ka matak baleureum kana pipi Prabu Tereng Agung. Nah, make seuri sagala. Sabab salira cacariosna ukur genah keur serangan, teu genah keur batur. Geus puguh wewengkon teh hak kaula. Tapi naha ayeuna dionget-onget jeung kudu dipasrahkeun ka salira sagala rupa. Lamun kaula teh puguh ujug-ujug masrahkeun lahan tanah ka salira, meureun bakal dibenon ku pihak Sumedang Larang. Da dianggapna teu narimakeun pangasih. Tong maksa miru sa kaula. Kaula moal eudek masrahkeun tanah garapan. Kaula teu bisa diunghak pisana beun. Ayeuna mah kieu wae. Pasrahkeun wilayah ka kaula mun wangkelang tarima akibatna. Ceuk Prabu Tereng Agung. Ngabandungan semah anu sakitu teu sopana. Sawatara pati karajaan kalihan carengkat. Malah aya anu teu bisa nahan sabar ngadenge panghina semah. Kaula patih kerajaan kalihan. Ditarima jungjunan kaula di kitu-kitu. Andika jalma anu teu hormat ka sasama. Cing kaula hayang nyaho. Akibat naon mun kalihan tengah gugu kana kasarakahan Andika. Ceuk Patih bari singkil nangtang ijen. Hariku Prabu Walang Sangsang teu digeureuh-geureuh diantep we. Kaula teu tuman ngayonan jalma sahanapeun. Unggul moal meunang pamuji, eleh beuki pada ngahina. Sok kahareukeun Raja Andika supaya sababad sataning. Ceuk Prabu Tereng Agung ngalelece. Ngan geuwat dijawab ku Prabu Walang Sangsang. Patih kaula pangabisana sahanapeun kaula eta teh. Sok atuh heula ayonan. Kemun manehna eleh kakara kaula tanang. Ceuk Prabu Walang Sangsang. Ngadenge kitu ponggawa anu opatan baladna Prabu Tereng Agung cengkat hayang ngabela dununganana. Ngan anu rek dibela keukeuh hayang nyang hareupan ku sorangan. Atuh balukarna der bae galungan. Mimitina galungan di jero paseban. Ku sabab hayang laluasa boh patih kalihan boh Prabu Tereng Agung jeleng-jeleng laluncatan muru pakarangan. Didinya laju diteruskeun deui. Mitra kaum dangu patih ti karajaan kalihan adu hareupan jeung Prabu Tereng Agung ti karajaan Galuh Jaya. Maharaya ronghok ngalalajoan. Mun Prabu Tereng Agung anu kabeunangan ger penggawa ti karajaan kalihan surak. Sabalikna mun Prabu Tereng Agung nu kabeunangan giliran penggawa ti Galuh Jaya anu susurakan. Ngan bae sanggeus meunang sababaraha jurus tetela anu mimiti kadese mah Prabu Tereng Agung. Malah dina akhirna eta raja ti karajaan Galuh Jaya teh tepikeun ka ngajurah roh pisan. Aduh ari geus kitu mah ngan ger bae para penggawa ti karajaan kalihan surak ager-ageran Prabu Tereng Agung sasat diwiwirang di kolong. Cita-citana luhur make hayang ngelehkeun Kanjeng Prabu. Buktina kakara di ayonan ku Ki Patih oge euy. Geus teu mangga pulia euy. Ceuk penggawa ti karajaan kalihan ngabandungan geus ger deui bae surak nyurakan anu eleh. Kaula teu suka dilelece sarupa kieu. Hayu para penggawa urang balik.
tapi urang kalihan ulah samat kaniaya. Tungguan bae wawalesna. Cek Prabu Tereng Agung bari ngajengkat ninggalkeun pakalangan. Para penggawa kalihan dilelece jeung disurakan. Samulangna Prabu Tereng Agung, Prabu Walang Sangsang lain bunga, tapi hate leutik nama boga kahariwang. Inyana apal yen Prabu Tereng Agung mah jalmana gumede, asa aing uyah kidul jeung teu kaop diunghak, lamun geus nyeri hate bakal neuteli, moal wakaeun satungtung bisa males ka nyeri mah. Wah, urusan teh bakal terus manyang yuk. Kena ngagereneng sorangan. Teu kada salambang Gusti. Saupami aya mau ngamuk gajah mata. Sawios disim kaula bagianana. Cek patih kalihan. Harapati sejena oge ngasonggeun kasanggupan sarupa kitu. Pon kitu deui sakumna ponggawa. Sarerea ting corowok ngacung-ngacungkeun peureut bari nyarita papaheula jeung patarik-tarik yen sanggup banding tulang jadi bebendeng nagara. Munnya ancaman Prabu Tereng Agung ngabukti. Prabu Walang Sangsang ungut-ungutan tumarima kana kasatiaan bawahanana. Ngan najan kitu tetep bae ari hatena mah hariwang. Malah cek pikirna deui kaula teh cenah lain sieun yang hareupan hatelah. Tapi lamun aya paperangan teh anu nandangan lara balangsak mah sarerea kaasup hamba rahayat. Heuh cek garantesna, padahal hese beleke kaula ngabangun nagara, maksudna mah taya lian iwati hayang ngabungahkeun hate rahayat. Cek pikirna deui. Mitra salah-salah teuing naon anu jadi kahariwang Prabu Walang Sangsang teh. Sabab samulangna ka nagarana Prabu Tereng Agung teu weleh ngunek-ngunek. Amek ceceub jeung nyeri hate asa dihina teu weleh ngungkung kana ati sanubarina. Hatena keun siah hayang males eta ka nyeri. Cek hatena ulah samat kaniaya can sia urang kalihan. Hiji waktu aing pasti males ieu ka nyeri. Gitu cek gerendes hatena. Mitra kaum dangu poe geus ganti ku bulan diganti ku tahun, teu karasa 2 tahun geus kalarung tina eta kajadian teh. Urang karajaan kalihan mah boa geus pohoeun yen bareto kungsi aya kajadian leulitikan di pakarangan Paseban. Maranehna boa teu apaleun yen salila eta ari Prabu Tereng Agung mah tetep ngunek-ngunek. Kusabab tetep hayang males ka nyeri. Salila eta Prabu Tereng Agung mah teu weleh nyuprih ilmu neangan jambe pamake. Bisa gigir neangan bantuan ti para jalma sakti mandraguna. Prabu Tereng Agung oge ngalatih para prajuritna paeh poso. Ieu waktu anika kabeh kudu jadi penggawa anu tangguh, anu dipikagimil ku saha-saha. Cek Prabu Tereng Agung ka para prajuritna. Mitra kaum dangu dina ngalaksanakeun cita-cita males ka nyerina, Prabu Tereng Agung oge wani ngojok-ngojok para raja sejena. Sangkan bisa mantuan mang maleskeun ka nyeri. Carana
ku ngagebran seneka ceceb para raja sejen sangkan beki panas heaban. Abo geus jadi nagara mah orang kerajaan kalihan daerah mah beki juga lah jeung beki sombong bae hirupna deh. Cek Prabu Tereng Agung basa ngahaja ngajang ka kerajaan Tayang Agung. Nah, sombong kumaha jeung raga? Prabu Sulaksa kerung ngabandunganana. Atuh daradad bae Prabu Tereng Agung nerangkeun rupa-rupa pola anu cek ukuran manehna mah sombong cenah. Nyeta ngarasa geus sidik jaya geus boga kamakmuran maranehna kolu ngahina ka ambar hayat urang. Cek Prabu Tereng Agung. Hah? Baru geus kumaha ngahina hayat urangnya. Prabu Sulaksa molotot amek. Memang gitu jeung Rai kitu pisan. Tema Prabu Tereng Agung. Kumaha contona ngahina ka hayat urang teh? Cek Prabu Sulaksa beki panasaran bae. Atuh darada deui Prabu Tereng Agung teh nerangkeun naon-naon anu ceuk manehna disebut goreng dea. Prabu Walang Sangsang geus war pangajak ka hayat urang. Yen cenah sakur anu acan boga gawe sok digarawe di ditu. Sabab pagawean kacidang aliyana. Kitu cenah. Omong Prabu Tereng Agung. Ngadenge caritaan Prabu Tereng Agung, Prabu Sulaksa banget ngahuleng salila-lila. Nah, maka jadi ngahuleng jeung Rai. Isim kaula mah ngahuleng teh meheran we. Nah, aya anu nawaran gawe make disebut sombong. Pokna atuh Prabu Tereng Agung rada jamendud dan diajak cacarita bangun anu teu ngarti ngan henteu we ari nyorongot jiga ka bawahanana mah. Ye jeung Rai ceuk kaula mah Prabu Walang Sangsang geus ngahina ka urang. Ku ngayakeun war pangajak sangkan rakyat urang bubuara nyiar pakasaban di negara manehna. Ukur hayang nyirikeun yen maranehna teh nagara jugala tur sabalikna nurunkeun darajat urang. Saolah-olah urang mah teu becus ngurus rakyat. Nah aku jeung Rai teu gaemut sarupa kitu. Cek Prabu Tereng Agung. Nyanya bisa jadi gitu nyanya. Prabu Sulaksa ungut-ungutan tapi masih bari ngahuleng. Tuh pan kalaos ayeuna mah yen urang teh geus dilelece ku Prabu Walang Sangsang. Cek Prabu Tereng Agung deui beuki mah panas. Nya bisa jadi. Omong Prabu Sulaksa deui. Malah sangkana diajak cacarita beuki ngentap-ngentap. Prabu Tereng Agung oge beuki nambahan cacaritana. Ayeuna mah make nyabit-nyabit awewe sagala rupa. Maren jeung Rai masih kena emot. Sabatara tahun harita urang teh pan diwirang di sisi Cilutung. Nya tapi anu mana teh eta teh. Pira ku geus poho. Pan harita urang teh sejang ngalamar ka para putri anu opatan dea. Tanya. Ayeuna mah emut.
Teral Prabu Sulaksa. Teuingnya geus pohoeun. Teuing dumeh geus teu hayang nginget-nginget deui. Deras kumaha? Nyapan urang tadi bibirang. Dihaja di teangan reka berdaya. Sangkan urang sararea temetu meruhkeun bikang gitu lin. Ceuk Prabu Tereng Agung. Leres pisan. Urang temetu meruhkeun pangabisa putri anu opatan teh. Ya memang harita nampi bibirang di kolong catang. Jalu eleh ku bikang. Ceuk Prabu Sulaksa ngaheuheuh seuri jiga ngarasa lucu mun inget kana kejadian harita. Ngan ari Prabu Tereng Agung mah teu dianggap lucu. Kaula mah teu ngarasa lucu. Malah asa dilarece kaula mah. Ceuk Prabu Tereng Agung. Nya meureun da bongan. Urang na anu hengker eleh ku bikang. Prabu Sulaksa Geus cai deui akei-akeyan. tapi Prabu Tereng Agung kalaka beuki jamenud. Jeung rai. Urang teh ulah nyeungsirikeun panghina batur. Malah sabalikna urang kudu bisa ngajaga kahormatan urang salaku narapati. Temongkeun yen urang teh boga kakuatan. Ceuk Prabu Tereng Agung, dabongan nu diajak cacarita jiga acan ngarti bae. Kumaha carana sangkan kahormatan urang katemong ku batur. Jeung raga Prabu Sulaksa mimiti daria. Atuh daradab Prabu Tereng Agung cacarita. Cenah sangkan boga kahormatan kudu sanggup nemongkeun kakuatan diri. Gitu. ari kaula mah geus mang bulan-bulan ieu ngalatih pasukan sangkan bisa nyang hareupan peperangan. Gitu pokoknya. Ngadenge peperangan-peperangan gitu, Prabu Sulaksa leuwas ngadengena. Baru rek yang hareupan peperangannya. Lamun kapaksa kudu gitu. Nya teu jadi soal. Ngomong Prabu Tereng Agung. Nah, salira teh bade merangan saha atuh? Prabu Sulaksa tetelepek. Nya jeung saha deui atuh? Ari lain ngalawan urang karajaan kalihan mah. Urang teh kudu geus mimiti ludeung nemongkeun sihung ka maranehna. Yen urang teh lain nagara leutik anu sangeunahna dihina kitu bae. Ceuk Prabu Tereng Agung deui. Ngan bae ngadenge kitu teh Prabu Sulaksa mah ngarasa helok deui wae. Jisim kaula mah masih kene bingung gitu. Nah salira mani luluasan bade meranggeun prajurit. Paperangan teh bahaya. Resiko na berat. Rek eleh rek menang angger bakal ngalaman korban. Onggoh deui naha memang paperangan teh jalan hiji-hijina. Pikeun nanyeurkeun kahormatan. Ceuk Prabu Sulaksa. Ditempas deui ku Prabu Tereng Agung yen memang cenah peperangan lain hiji-hijina cara pikeun nanyeurkeun kahormatan. Tapi ku sabab cara anu nyampak ukur ku jalan perang manehna mah rek milih jalan jalma anu geus ngungha karena kahormatan urang mah kudu dilawan ku heulas. Ceuk Prabu Tereng Agung. Mitra dangu tapi teteh lah. Prabu Tereng Agung teu hasil
ngojok-ngojok Prabu Sulaksa pikeun milu ngagempur karajaan kalihan. Sanajan Prabu Tereng Agung geus beak dengkak nerangkeun yen urang kalihan geus ngarelecek, tapi da ari Prabu Sulaksa mah henteu ngarasa yen dirina geus dihina jeung dilelece. Isi mula mah moal ulah ilu kana peperangan. Sabab ngayakeun peperangan teh loba rugina batan untungna. Sanajan kasebutna unggul, ari kangaranan tas perang matang tu bakal loba boborot kulan. Ceuk Prabu Sulaksa. Gagal minta bantuan ka Karajaan Tayang Agung, Prabu Tereng Agung oge laju neruskeun lampah. Ngajugjug ka Karajaan Jejer Huni, nyaeta Prabu Gajah Arcadenda. Raja Karajaan Jejer Huni oge sarua dipapanas jeung dirorojok sangkan milu keheul tur engkena daek diajak merangan karajaan kalihan. Ngan bae di dieu ge sarua paniatanana henteu hasil. Kaula mah moal ada kilu beung kana ribuh-ribuh moal. Tong boroni ngahaja neangan diribuh. Nya maksud dari ribuh anyar. Dalah ribuh anu nyapake hese disinggahanana. Walon Prabu Gajah Arcadenda. Mitra dangu amek nyedek tanaga midek akhirna Prabu Tereng Agung waktu balik teh amuk-amukan sorangan. Balikna jika ngahaja nguriling dahaya ngaliwat ka wewengkon anu kaeleh ka karajaan kalihan. Ari geus anyog gadinya bet sagala disepak, sagala ditajong, diamuk-amukan. Mapus keyang itu namanya, mangih catang dirumpak, mangih tunggul diurud, jika pari basa bae. Padahal saestuna kitu pisan. Atuh rahayat kalihan anu terjong-jong ngahuma jeung Malawija heran di barung amek. Hajar cenah. Saha ieu anu ngariksa kebon? Mun kunyuk ti mana? Mun kerud ti meuni, mun kapangi ulah samad kaniaya. Tinang tuh bakal disiksik di walang-walang. Cek garentos hiji patani sabab palawijana ruksak jiga tas diamuk sato. Mitra dangu karetegirna eta patani deh jiga nakarasaeun ku Prabu Tereng Agung deh. Jolepok nyarita pokna deh. Lain goyok lain kerud. Baguh aing pisan anu ngaruksa kebon sia mah. Bisi sia hayak nyao. Nya aing nu katelahna Prabu Tereng Agung. Raja di Karajaan Galuh Jaya teh aing. Ceuk Prabu Tereng Agung susumar bari nulak cangkeng. Kaula teu percaya mun anu ngararan kobon teh pangkat raja. Atuh gawe kieu mah ukur dipilampah ku kerud. Nya paling leutikna kunyuk lawun. Temal patani teu hayang percaya yen anu disangarupanana teh hiji raja. Dihina sarupa kitu Prabu Tereng Agung amekna kagila-gila. Ku amek-amekna bari teu kungsi cacarita deui. Ngan hiuk bae suku Prabu Tereng Agung ngaheumat dipake narapung patani.
ditalapung satakerna bari ngagunakeun tanaga sakti. Atuh awak eta jalma ngaceleng jiga daun katebak angin. Geus kitu ngaloso teu walakaya sabab nubruk kana dahan kai. Mireungeuh baturna tiwas. Para patani anu aya geuwat lalumpatan nyalametkeun diri balik gogorowokan. Tolong, tolong, tatangga, tolong aya jalma gelo, gelo tatangga gelo, tolong aya jalma gelo, tolong. Cenah bari abura-aburan ninggalkeun kebon. Mitra dangu beja pajah aya jalma amuk-amukan geus tepi ka paseban karaton. Ki Patih nitah Ponggawa mariksa kana eta kajadian. Tur sanggeus apal saha anu amuk-amukan, Ponggawa ge gasik laporan ka Patih. Yang Patih jalma gelo teh taya lian iwati anu kapungkur ku salira di wiwirang teh anun. Ceuk Ponggawa laporan. Baru Prabu Tereng Agung jadi gelo ayeuna teh nya. Patih reuwas tapi kacalangap. Semun teu pinodamel. Boara Jagaluh Jaya janten gelo teh. Balukar salira teh dihampol munanana harita. Gitu nun. Omong Ponggawa. Bisa jadi atuh. Supaya waras deui. Ku aing urang balikan deui dihambol munanana. Ceuk Patih bari berebet lompat nyusul-nyusul ka tempat ngamukna Prabu Tereng Agung. Basa anyog ka pahumaan. Nyawe Prabu Tereng Agung teh keur amuk-amukan. Malah harita mah make ngarurudan tangka kalapa sagala rupa. Ceuk garentes Patih karajaan kalihan munguh muji kana tanaga Prabu Tereng Agung anu geus ningkat. Ai geuning ayeuna mah eta jalma teh beuki bedas tanagana ieu. Mitra kitu garentesna Ki Patih teh. Kadieu maneh. Mun teu salah maneh teh bagunalna si walang keke, walang syang-syangnya. Hayo sia gelut tutunggalan jeung aing. Lamun sia kojor geuwat bebeja kadudungan sia. Ceuk Prabu Tereng Agung hohoak nangtang jurit. Tekung silila atuh der bae gelut patutunggalan. Ayeuna mah leuwih rame batan anu geus. Ari sababna Prabu Tereng Agung pangabisana beuki namahan. Malah jiga Ki Patih hampir kateter. Sabab kabireungeuh mun Ki Patih nyepak kakarasa kali, Prabu Tereng Agung mah geus kaagehan 2 kali. Mun Ki Patih ngahampol 2 kali, Prabu Tereng Agung mah kaagehan 3 kali. Ki Patih heran lamun jalma jadi gelo pangabisana beuki unak gitu. Laku aing kudu nurutan gelo heula mah malah unak pangabisa. Cek pikir Ki Patih heran. Mitra dangu bito tamate beuki rosa bae. Itu ieu susah silih elehkeun. Catang beuki loba anu rujad. Pon kitu deui tutuwuhan sejena
pada ruksa. Ya! Ya! Prabu Tereng Agung gogorowokan bari mata jeung huthead. Pan kitu deui sabalikna. Dipatih oge pada ngaluarkeun jurus. Ngan bae menang sababaraha rintakan silih kepuk. Betetela eueuh anu menang eueuh nu eleh. Najan kitu ari beuki dieu mah kabireungeuh miter daung sadaya. Patih ti kalihan teh bangun anu kateter. Manehna ge menguh ngarasa heran. Di mana eta Raja Galuh Jaya menang kakuatan anyar. Aya sababaraha tenggelan ti Prabu Tereng Agung anu teu bisa kapengparkeun ku takisan. Patih kalihan beuki dieu beuki kadese. Bagian-bagian awakna geus mimiti kabeunangan, malah geus aya anu tatu sagala. Aya anu ngaluarkeun getih, aya anu sakadar geneuk bae. Ngan dina mangsa di kagentingan sarupa kitu, ti jauhna ngaburudul aleutan jalma diluluguan ku sababaraha urang patih. Mireungeuh baturna ripuh kateter, sejen nyaeta nu anyar datang, geuwat mantuan ngahurup Prabu Tereng Agung. Atuh ari geus kitu magiliran Prabu Tereng Agung anu kateter. Ngarasa dirina moal mampu meruhkeun, atuh ieu raja ti Karajaan Galuh Jaya deh akhirna mah luncat ngajauhan. Itu nate bari hoak ngancam. Lasamat kani aya he urang kalihan. Mun teu isuk pasti pageto. Mun teu pageto pasti jaga dangon. Ieu tempatku kaula pasti dihancur leburkeun. Tuman. Prabu Tereng Agung ngancam-ngancam. Tur adi geus kitu bah pelesat bae lumpat. Cagur wara Mindra kabujeng neng nong dugi ka dieu heula insyaallah enjing diteraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samulai kelapatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.